luar pakarangan imahna kibana temong aya dua bayangan badan anu kaklenepan bangun anu sieun aya anu nangenan palebah tempat anu poek dua anak ngaraneg Sibana Horeng Kiromeng jeung Sambang Pati geningan eta dua jalma teh. Kiromeng netep antep ka Sambang Pati terus nyarita. Sabagian leutik tina keterangan Kakang Banda geus aya dina kepulan urang Den Sambang. Nganajeuna mah tinggal nunggu waktu anu tangtu pikir ngalaksanakeun anu pararancang urang teh Den Sambang. Sambang Pati tetela dihormat pisan sigana teh ku Kiromeng. Harita temong paroman Sambang Pati semua anu marahmai malah terila terus milu kedalisan. Memang bener Mang, ngan jelas-jelas anu ngaran si Bopeng bakal jadi cucuk lungkang karena naon rupa rarancang urang Mang. Jadi ku ayana kitu urang kudu metakeun reka perdaya anu lainna. Sangkan tumubuh keyakinan batin Kibanda jeung Sekar Jati. Yen si Bopeng teh bener-bener jalma jahat. Anakna jadug lampong. Kitu tah Mang. Memang leres kitu kedahna Den Sambang. Ngan anu matak jadi kaget pikeun Mang mah. Oh, si Bopeng bet nyaho kana sagala rupana. Ieu anu jadi kakaget teh. Kaget pisan Den. Nyaho ka diri urang duaan. Malah Kakang Banda nyangking musti kawalang sungsang oge nyahoeun. Jadi saha sabenerna eta mangkuluk teh nya. Duh. Can ka ilang masih kene pureng ieu teh otak teh ieu. Teu kudu loba jadi bahan pamikiran ngeunaan si Bopeng Mamang. Anu jelas tinggal urang neangan pitaningeunana si Bopeng. Coba nurutkeun pikiran Mang Romeng, saha kira-kirana anu bisa mampu nandingan pangawasana jeung kabisana si Bopeng. Kiromeng temong ngahuleng rada lila. Malah dua halisna kerung meh tepung bangun anu mikir jerona keranan. Teu lila terus ngajawab. Ari ceuk sawangan Mang mah taya deui anu bisa nandingan sarta mampu ngimangan pangadiwasana si Bopeng kajabati. Ti saha Mang? Saha sok sebutin ka abdi Mang? Oh, kajaba guru Mang sorangan eta mah anu katelah Ki Dogong. Lantaran guru Mang teh Ki Dogong teh ngagem kekuatan Aji Bandung Banawasa. Nya inget aja nama Den. Inget aja nama. Iwal ti guru Mang siga nama anu bisa ngelehkeun si Bopeng. Tah. Lamun kitu mah kudu buru-buru ditepungan Mang. Tapi nah kira-kirana bisa ngabantu jeung aya di pihak urang kitu Mang. Teu kudu salom pangunan hal eta mah Den Sambang. Asal Mang anu madep jeung nyaritana menta dibantuan anak tangtu bakal dicumponan. Sasatna Mang teh murid kakasihna atuh. Murid kanyaahna atuh. Pikeun Ki Dogong mah kitu. Beres sore tamaden. Kumaha Mang we pokona mah. Nya syukur be atuh lamun kitu mah Mang. Malah abdi percaya sapinuhna si Bopeng tangtu bakal ngacolor, bakal paeh. Tapi ingatkeun Mang. Dinakan urang kudu bener-bener hati-hati. Jeung kudu ngarasiakeun ulah nepikeun ka salah hitungan. Anu matak abdi ayeuna reka perdaya abdi rek terus ngadodoho ngadeukeutan Sekar Jati. Pang nama tak kitu tah. Pang nama hayang meuli hatena sangkan bener-bener simpati ka diri abdi Mang. Sabab taya hartina atuh.
rarancang urang tina kanan lamun nepikeun ka diri abdi henteu laksana ka Sekar Jati. Duh. Atuh da saorana atuh da. Sanu teu kabita atuh. Saduk teu kabita kitu. Aduh, Deka batu kitu geuning Den. Duh. Kasalak mang, aduh. Ngadak-ngadak gitu. Hatiku mejot lah. Hayang gabrug-gabrug we lamun ningali eta teh tuh, ningali Sekar Jati teh aduh. Waas gitu mang. Hayang eta lah, hayang laksana kapiduriat lah. Hayang kapemilik bukan nama ku diri kuring. Gitu. Bogoh mang lah. Cinta ya mah. Anu sakitu gelisah tuh moroh moy gitu. Demplon ka demol donto lah cek peribahasa teh mah. Aduh. Sugan mah gitu lah. Tenang ulah ngarasa mang salempang kuala eta mah Den Sambang. Anu jelas sanajan nepikeun ka iraha bae oge, mang bakal terus ngarojong sarta ngabantos ka Den. Kitu Den tah. Dua nanagun ngobrol di luar imah bari tanpa aya anu nyahueun naon anu keur jadi bahan obrolanana dina waktu harita. Peuting beuki simpe kaayaan beuki jempring iwal ti sora-sora papaes peuting anu harita marengan lumakuna kahirupan. Satiap pangeusi pilemuran nya kitu deui kibana Katut Sekar Jati geus pada balabuh dina geter impiana sewang-sewangan. Kacaritakeun isukna Sumira ti belah wetan mimiti nemongan di piheulaan ku cahaya ngemat ti belah wetan mangrupa carang-cang tihang beuki lila beuki caang sinara surya anu sinangling lir kaya sutra dewangga anu direnga-renga ngempur mancur hurung ka satiap lemurnya angan jagat buana. Manuk anu ricit di sarada meberkeun jangjangna ngikiskeun jangjangna anu baseuh ku cireumis atawa ciibun subuh. Anu geulis Sekar Jati harita katingali keur aya di patamanan nyeboran kekembangan anu meujeunna ceuyah beukah seungitna angin-anginan. Keur anteng nyeboran kekembangan anu geulis ngadadak ngarenjag asa kagebah lantaran ditanya ku Samang Pati ti tukangeunana. Waduh. Meni mata kabita ieu mah yeuh. Paingan salager bae kekembangan di dieu mah nya. Da salawasna henteu boleh diceboran geuningan ku anu geulis. Katambihan nyeboranana oge sami endahna sareng kekemangan. Malih langkung sae langkung endah ti kekemangan geuningan. Sekar Jati ngebalikeun awakna ka tukang breh Samang Pati nangtung bari nyedekepkeun dua leungeunna imut ka dirina. Atuh Sekar Jati gancang ngawalon lalaunan. Duh, meni reuwas. Mending ngarenjag asa kagebah marawi teh sanes Kang Sambang Pati. Oh, kulem di mana tadi wengi Kang Sambang? Kulem di mana gitu? Oh, di Bumina Kirombeng nih Mas. Meni asa tibra monok teh tadi wengi mah. Benten hawana di dieu mah nya. Seger sareng matak tumanina perbawa sesepuh ieu pilemburan kagungan putra hiji wanoja anu teu benten ti kemang sawarga. Sabang Pati mimiti nebarkeun caritaan-caritanana anu sangkan hate Sekar Jati bener-bener simpati ka dirina. Kang Sambang masuk aya bae ari nyarios teh. Sok tampi raos abdi mari aya anu moji-moji teh Kang dari maos atuh urang lembur urang kampung Bau Lisung estu janten jalmi laib Kang. Ulah nyarios kitu nyi Mas.
Dasar resna mah atuh, saresna atuh engkang mah. Sanes sepeda di payunan salira ieu Nyimas. Muji atuh namanya nios teh sanes sepeda payunan salira, nanging memang dumasar kana kanyataan anu kabanungan ku diri engkang. Namun kumaha Kang? Hanya kal be saemara teh gagal geningan Nyimas. Upami saemara lumangsung kalayan lancar tangtung meureunan hiji kabagjaan pikeun diri engkang. Anu jelas pikeun engkang mamoal waleh penasaran pikeun ngayakeun balitungan jeung anu ngaran si Bopeng. Anu nyata-nyata jalma jahat anakna rampok kerut ti alas kobar kitu maksud teh. Meni gempeur ieu. Samang Pati temong meureupeun dua leungeunna bari huntuna ka kerot bangun anu amek pisan ka si Bopeng. Ari Sekar Jati kan ukur neuteub sakedeung terus nyeboran deui ka kembangan. Bari neruskeun hanca caritaanana. Nah sarira Kang Sambang kagungan kepastian ngeunaan si Bopeng teh jalma anu jahat. Kumaha ngawitanana kitu Kang Sambang? Anu geulis Sekar Jati nyelok ka Samang Pati. Samang Pati gancang ngajawab kana pananyana Sekar Jati. Kieu ieu Nyimas, geulis. Sabab akang geus kungsi ngeranapan langsung waktu rampok alas kobar. Anu dipingpin ku Ki Garang bapana si Bopeng malah nepikeun ka bantrokna pisan kakuatan jeung diri akang. Ngan untung harita mah akang bisa ngungkuran si Bopeng katut Ki Garang. Sanajan bapa jeung inung akang mah meh badugikeun ka hanteunna. Kabur katulungan kitu maksudna teh. Nanging nah geuningan maktos kamari dina saemara mas salira Kang Sambang kawon ku si Bopeng geuningan. Memang akang ngahaja ngelehan maneh Nyimas. Ngahaja ngelehan maneh. Ieu kitu maksud teh ku cara kitu akang hayang nyaho kumaha rencana saterusna si Bopeng. Anu tangtu kalieuna teh lain datang tanpa disejak, lain lantung tamuh laku tapi dina raraga nyilidik ieu pilemuran. Kitu tah Nyimas. Bisa pisan Samang Pati nyaritana teh jiga nu heueuh. Ari Sekar Jati kareret ngaret di ka Samang Pati. Numutkeun Kang Sambang tina kanaon kinten-kintenna anu bakal dilakukeun ku si Bopeng ka ieu pilemuran Kang Sambang. Geus jelas atuh Nyimas. Tangtuna oge tindak laku kajahatan ngaranyah ngarampok ka ieu pilemuran. Anu matak akang ngahaja tetep rengendek heula di dieu sementawis waktos. Dina maksud milu ngabantos ka tuang Rama dina mangsana nying hareupan karaman kakuatan rampok grot alas kobar anu memang ngabahayakeun pisan. Kitu tah Nyimas. Mugi-mugi bae atuh jalma-jalma jahat anu disebat nemeku salira Kang Sambang teh masing sadar manahna. Ulah dugikeun ka kagungan maksud anu awon ka ieu pilemuran. Anu nyata kaayaan waktos ayeuna sakieu aman sareng tentremna Kang. Tak kitu Kang Sambang. Memang gitu harapan urang Nyimas. Namun teu kedah ngaraos rempan sareng salempang, teu kedah ngaraos hariwang. Sapanjang diri engkang aya di dieu mangka tina kajahatan naon bae baris tiasa kaungkulan ku akang. Engkang rela ngorbankeun jiwa jeung raga demi katentreman kalih keamanan di ieu lembur. Pang-panganah demi kasalamatan sarira Nyimas anu geulis. Sanaos kedah jiwa tarohanana paribaosna akang siap bebela pati. Ka ieu lembur oge kana kasalamatan sarira Nyimas. Nuhun batu mikitu mah Kang. Abdi ngiring bingah sareng ngaraos sedeg-deg hate ku ayeuna perhatosan sareng bantosan sarira Kang Sambang anu sami sejang ngadeudel ka pangeusih pilemuran.
Yeuh Nyimas. Dau pamitian mah kawidian kalayan tuang ramah teu kaabotan bet hoyong tetep renggenek salamina di lembur kitu. Pang-pang nama tiasa patepang unggal mangsa panginten akang teh. Sareng kemangna ieu lemur pamekasan nyatana Sreda Nyimas anu kacida mencengesna herang mencrangna. Anu tulir upami bidadari turun ti kahyangan da cacak upami henteu aya salira mah teh cantang tos ieu lemur teh aya komara sareng dangiangna kitu. Sakarajati pipina bareubeuk-beureum lantaran Samang Pati terus-terusan muji ka dirina ngarayu bebeakan aya rasa bagja tapi anu leuwihna deui mah rasa risih jeung rempan ningali sikep jeung caritan Samang Pati sarupa kitu. Kang Sambang mah sok langkungan ari tos muji teh Kang melindugikeun ka disamikeun sareng bidadari anu ti kahyangan sagarupi atuh ari akang mah. Kanyataan ieu mah Nyimas. Kanyataan ieu mah ieu. Nu meuli pantes dina waktosna diayakeun saemara. Patanang teh meh ti tiap lemuran dongkap atuh. Kalayan seueurna keranan jumlahna. Taya paneuteup anu teu kataji waktos ngareret ka Sreda Nyimas anu sakitu. Aduh, sampulur sareng amot cuina. Tak kitu. Harita teu aya anu teu kataji ngareret ka Sreda Nyimas anu calik sareng tuang rama. Malah akang mah meh poho metakeun leungeun jeung suku lantaran anu katingali ngan ukur imutna anu geulis nyaeta Nyimas Sakarajati. Tak kitu Nyimas. Kang Sambang mah tiasa bae ari nyarios teh. Kang aya naon Nyimas? Kalebet atuh Kang Sambang da ama oge tos gugah. Bilih bade ngobrol mah abdi bade kapancuran heula ieu teh. Mangga. Nuhun geulis.